Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna, bagiakeun Mang Barna anu bade neraskeun hancagara pandongengna tina carios kalayan judul Randa Bengserat karangan Ki Leuksa. Mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sokah kabarayun sadayana. Hanca nu katuna teh upami telepat mah parantos dugi ka kapendak hadena we gambil nya nuhun atuh ari kapendak masing sering we ameng ka anjeunna teras ka dieu. Cek Marni hatena pinuh ku pangharepan nya mangga Mar, nanging akang mah teu tiasa ngajangjikeun margi gumantung kana waktosna. Upami aya pare nya tiasa, upami henteu mah rupina moal tiasa. Da dinas ke aya waktosna teu ngaduk-duk wae teras dinas kitu sanes. Sanes. Karmin seuri Paryono oge nyerenge. Atuh teh jiga-jiga anyar pinanggih ujug-ujug akrab we Karmin teh. Satuluyna ngobrol ngaler ngidul sagala dicaritakeun. Lolobana mah silih tanya tina urusan pribadi, kana pagawean, kana kahirupan sapopoe jeung sapapadana. Sabot kitu torojo lebih iyah mawa susuguh, kue sakeler, buah golek sapiring, ditambah kusupan cau sapiring metung. Mangga Aden, hatur lumayan da di dieu mah teu aya anu aneh. Ukur tami lumayan keun da nu aneh nama seueur di kota nya. Cek biah bari nunjuk karena susuguh. Hatur nuhun Ibu, ditampi. Karmin teu asa-asa da memang lapar, barang dahar sabiasana. Marni bungaheun lantaran semah teh teu tumarumpang, estu babari wanoh pikacongaheun. Waktu beuki nyerelek, cahaya layung mimiti pareum. Ingon-ingon geus arampih, lampu-lampu geus arurung. Tekung silila kadenge sora bedug magrib, ngong sora nu azan mani halimpu. Ai geuning geus magrib, bapa mah bade ka cai heula Aden. Pak Aryono cengkat manehna inget kana kawajibanana. Lares Pak, teu karaos bakat ku betah ngobrol. Punten we da abdi oge bade ngiring heula ka jaman. Karoresan ti siang teu acan ibak deui. Karmin teu asa-asa bisa pindah cai pindah tambian. Mangga atuh Aden, tuh di pengker aya sumur. Sok atuh saya gikeun anduk sareng sabuna Nyai. Cek Pak Aryono ngareret kamar nih. Mangga pada aya anduk bersih. Marni buru-buru nyayagikeun anduk jeung sabun mandi, malah masa kalian jeung sarungna. Karmin teu asa-asa manehna mandi heula sabab awakna mani carepel barau kesang. Geus kitu ngadon salat magrib, manehna mah teu ka masjid cara Pak Aryono, salatna di kamar wae. Bada magrib Karmin geus diuk deui ditepas. Ayeuna mah geus masang lampu. Pak Aryono di masjid keneh ari biiyah popolah di dapur nyayagikeun keur nyuguhan sema. Malah mah mencit hayam sagala rupa bakat ku hayang ngahormat ka tamu. Marni kacida reug-reugna ka Karmin teh ujug-ujug resep poe asa cop kana hate
komo nempo daek salat mah geus teu boga curiga naon-naon hatena gemleng nyangka jalma bener bager ka Karmin. Mak, tos asak sanguna mak. Cek Marni ka indungna anu keur popolah di pawon. Acan nyai, ke sakedeung deui tak bantuan nyamaraan daging hayam atuh, urang goreng geura. Indungna ka wanita. Atuh Marni teh teu wani baha, da nyaho eta teh keur nyuguhan Karmin. Rak milu popolah ngagoreng daging hayam. Atau kadenge katepas ngajerjes jeung sengit mani malenghir matak ngahudangkeun rasa lapar. Karmin mani kumetap hayang gerakop ngadahar daging hayam. Samemeh bedug Isa sangu jeung deungeuna geus sayagi terus dipasang dina meja makan. Nu ngatur itu ieuna Marni sorangan hayang nyugemakeun ka Karmin. Sanggeus tarap ti leos katepas. Kang Karmin, tuang heula yuk. Nah bet ngarerepot teuing atuh Mar. Da Kang mah tos neda tadi di bumi rerencangan. Karmin api-api padahal hatena mah surak. Da puguh geus lapar kita tadi kene. Sawios parantos oge da eta mah tadi. Pan ayeuna mah teu acan. Da tuang teh teu cekap ku sakali sadinten. Engel itu parantos disayogikeun. Digitukeun ku Marni teh Karmin teu nemah deui jung nangtung terus nuturkeun Marni kana meja makan. Dek dariuk kalayan tenang Karmin darat reret nempoan kaayaan di tengah imah jeung di rohangan sajena. Milarian naon Kang? Ibu di mana? Ayo atuh urang sareng. Ibu teh bade ibak heula tita tadi teu acan kabujeng ka cai. Sawios da tos taruang ieu sakoe sing jongjon Kang. Nanging wayahna di dieu mah teu aya naon-naon. Ukur sakieu buktosna. Marni ngasorkeun sangu saalas keur Karmin. Terus ngalas keur manehna. Aduh kedah kumaha tuh Mar. Da ieu sakieu seueurna ieu. Karmin teu asa-asa deui calebek dahar bangun nikmat. Mana komo ada di baturan ku Marni anu kapicangcam ti tadi kene. Duaan jongjon dalahar sakapeung diselang ku ngobrol bari teu weleh silih reret jiga anu teu seubeuh neuteub. Hayang we patepung reret teh atuh sakapeung madahar teh sok ngaraneg diselang ku silih teuteub. Nyeh seuri amdeui ngahua peuting eta pikeun Karmin mah mangrupa hiji waktu nu kacida endahna. Sasat lengkah mungaran pikeun ngambah kahirupan nu pinuh romantika. Sajeroning dahar teh hate Karmin ngapelesat ka Bandung. Inget ka Asmaya jeung anak-anakna nu ditinggalkeun tangtu nyangkana mah peuting eta teh Karmin geus aya di Cikekes, geus riung mungpulung jeung kolot-kolotna. Tapi kanyataanna peuting eta teh nyangsang di imah Marni, senang-senang jadi tamu agung. Leungit ingetan ka Bandung, ras inget ka indung bapana nu geus lila ditinggalkeun. Ras deui inget kana lalakon nu anyar kaliwat. Gagal dina testing jadi tentara. Tapi ayeuna mani geus asa jadi tentara. Kalayan dipercaya sapinuhna ku kulawarga Pak Aryono. Renghap Karmin narik napas jero. Alas nu karisa parapat deui di pelong. Pingping hayam can beak tapi rasa ngadadak robah. Kumaha Kang? Terus Marni heraneun. Da tita tadi merhatikeun ka Karmin anu beda riukna sanes teu raos Mar. Tapi kabujeng wareg ieu da puguh teu acan lami tos nada. Tapi lebar ieu saparapat deui. Karmin jiga nu nya nyaritana teh calebek deui nuluykeun daharna.
meyakin alas. Tah kitu atuh sing wareg tuang teh Kang. Mitra kaum dangu rengse dalahar. Karmin pindah ke tepas pelenyun udud. Bari ngalamun ngararasakeun nikmatna jadi semah agung. Ku pribumi di dama-dama manisagala dipupujuhkeun. Ari Marni meresan parabot kotor jeung nyimpenan sesa-sesa kadaharan diabuskeun kana lomari makan geus kitu nyampeurkeun ka Karmin. Kang, betah di dieu. Pokna bari neuteub. Betah pisan Mar, mani asa di lemur sorangan, malah malangkung ti kitu da di lemur sorangan oge teu kieu betahna. Bohong. Buat teuing eta mah ngan akon-akonnya. Ih leres. Sumpahna ge daek beunghar sakacamatan lah. Da lamun teu emut kana tugas mah hoyong lami teh di dieu teh. Iraha atuh tugas deui. Enjing teh kadana mah tos lebet dinas. Nanging ayeuna mah kapaksa moal da enjing teh di jalan kene. Bolos atuhnya. Ante da tos kenging idin ti komandan. Depi Marni ira mulai deui ka Bandung. Abdi mah tos matuh wangsul ka dieu teh 2 minggu sakali. Janten ka Bandung deui teh enjing. Enjing pas sonten margi ngabujeng giliran damel wengi. Oh, hanya akal atunya. Karmin ngarahuh jiga nu nyahan heueul. Hanya kal kumaha Kang? Hanya akal teu tiasa sareng. Margi akang mah bade ka Bandung teh enjing keneh. Kinten-kinten jam 7 ti dieu teh. Mugi-mugi we kapayuna tiasa tepang deui. Sing sering atuhnya. Insyaallah. Jep jarempe Karmin ngararasakeun nikmatna rokok. Tambah nikmat di baturan ku Marni. Nu penting eta katempona asa tambah geulis. Da puguh Marni ge geus babaresi ngalui sakumaha umumna para mojang. Mar, urang neraskeun obrolan anu tadi. Nu tadi iraha Kang? Tadi siang dina beus. Mohon eta pisan nu dimaksud ku akang teh. Mangga. Nah bade kumaha? Marni deg-degan hatena. Hayang geura nyaho kana naon-naon nu rek diucapkeun ku Karmin. Kieu Mar, akang teh boga maksud, tapi akang mah lain ahli basa. Teu bisa ngareka-reka carita, teu bisa ngukir basa. Jadi kapaksa rek ngabudalkeun maksud teh sajalan terahna bae. Teu aya wagelanana abdi ge ngartos. Atuh saja bitik kitu. Basa nu endah teu tiasa dianggo jaminan. Kana leres henteu na eta maksad. Nu dipalar ku abdi mah sanes kaendahan basa. Nanging nu dipiharep teh maksadna nu leres-leres. Kecap teh hoyong luyu sareng manah. Ulah aya basa pasalia. Tah kitu Kang. Nuhun ari kitu mah tuh. Eta teh ngandung hartos manah Marni jebar. Teu kauger ka rekaan basa. Margi ari akang mah aya di abdi teh tos biasa nyangem anu singa tegas tapi gampil ka hartos. Janten teu tiasa upami kedah ngareng-ngarengi basa teh. Tak kumari kitu dina ngadugikeun hiji masalah oge tos biasa togmol kana sasaran we gitu tah. Mohon kumaha atuh maksad Kang Karmin teh? Mar, akang teh geus lila gaduh cita-cita hayang boga pibatureun hirup. Akang geus loba kenalan tapi can aya nu cop jeung hate. Tapi ayeuna akang teh asa manggih mutiara nu leungit, asa tepung jeung jimat anu kungsi ical. Tepung jeung Marni teh bet karasana matak ngalagaan dunya, matak ngahudangkeun deui harapan nu ampir pareum. Taku kituna akang seja tumaros nah moal kaabotan saupami akang seja ngiring nikahnya ka Marni. Tak itu maksad deh. Kang Karmin abdi mah istri teu kawasa palah pilih. Aya basa ngan sakadar dulang tinande. Nanging mugi sing paos ngemutan ulah rusuh teuing ngedalkeun eta. Bilih kaduhung jagana saur sepuh teh mah masing asak-asak ngejo bisi tutung tambagana, masing asak-asak nenjo bilih kaduhung jagana. Da leres kedah kitu margi kaduhung mah tarati heula
Iwal tinung doma jalu nu sok kaduhung ti heula mah dan nu sanesna mah kaduhung teh sok paneuri wae ngicilik kitu. Cek Karmin bari nyerenge. Tah make kaduhung ti heula upami nungtun doma jalu. Apan sok dengar bujur janten we kaduhung ti heula. Kitu. Nuhun atuh ari ngartos mah. Tak kumargi kitu. Kedah emut kana doma jalu teh. Kedah tiasa nyebatkeun kaduhung ti heula. Supados teu hanyakal engkena. Ulah kaburu ku nafsu, ulah kasilih ku asih, ulah gampil ka taji, ulah gancang ka bengbat, kedah sing atos-atos heula ngamana-anana kitu. Kumaha maksud Marni teh? Sapohon tadi Kang Karmin nyaurkeun bade ngiring nikahnya ka abdi, ngajak hirup sasarengan eta teh kalintang matak bingahna ari kange abdi mah. Da abdi oge peryogi ku pibatureun hirup. Nanging mugi sing apik, muga sing iatna bilih akang lepat manah. Bilih teu sapagodo sareng nu dicita-citakeun. Milih abdi teh naha kataji ku naonna. Da abdi mah rumaos tuna harta sapiharti, teu aya areuheunana da pegumung sakieu buktosna. Tak kumargi kitu sing apik sareng taliti bilih nyalahan kitu. Oh, eta nu dimaksud ku Marni teh. Nuhun atuh ari kitu mah. Eta teh kieu Mar ari kanggo akang mah moal rek pipilih teuing bisi meunang anu leuwih. Nu diteangan ku akang mah lain nu pinter, lain anu beunghar, lain anu geulis, lain anu gandang. Tapi anu cop sareng hate, anu akur jeung lelembutan. Sabab benten karaosna ari akur jeung lelembutan mah sareret ge karasa asa nancep kana hate. Tak kumaha kitu ulah hamham ulah hariwang akange geus boga ijiran, geus bisa nimbang-nimbang mana nu pantes mana nu henteu. Pangna wantun nyarios kitu teh tos kenging mikir kalayan asak sanggeus naon gitunya sangem pari paos teh mah geus dipikir dibulak-balik, geus dibeuweung diutahkeun, geus ditimang-timang hade gorengna. Cinekna mah geus asak we. Cinekna mah geus asak. Cek Karmin teu euleum-euleum. Padahal mah eta caritaan teh ngan rangu dina bibir wungkul. Da kanyataanana mah samar-samar keneh. Tapi Marni jalma biasa, teu bisa neguh kalayan pasti. Teu bisa nempo kana kaayaan hate Karmin. Cek paribasa teh mah laut jero oge beunang di teuleuman. Da hate jalma mah najan deet ge hango kakobet. Nya nuhun upami kitu mah Kang. Abdi bingah kalayan bagja. Nanging nah tos yakin yen abdi teh leres-leres teu dipilarian ku akang. Kade bilih pasalia sareng lelemutan akang. Cek Marni tetep can waka ngebrekeun eusi hate nusanya. Ih Mar akang moal kasalahan kecap. Da tadi geus dikedalkeun yen geus dipikir dibulak-balik moal aya basa nyalahan. Tapi mun Marni can percanten mah teu langkung. Beli bade diemutan heula mangga, da akang ge moal wantun maksa. Nanging pikeun ngabuktikeun ucapan akang, kedah kumaha tuh? Da akang teh ari kudu sumpah mah ke heula. Sabab kecap sumpah ulah dipake lalab rumbah. Sumpah teh hiji hal nu kacida mahalna. Mun teu dipenta ku hakimah ulah ngedalkeun sumpah. Sabab lamun sumpah dipake lalab rumbah eta sumpah moal mati. Da sumpah mah lain heureukeun. Tak kitu Mar. Cek Karmin Nyaritana jiga nu nya. Ngomong mah pinter manehna teh. Atuh ku ngadenge kitu ge hate Marni beuki kataji atuh. Sabab nilik kana caritaan mah Karmin teh lain jalma jore-jore. Da eta we omonganna teh pikahartieun sarta kahontal ku akal Marni. Nyaan cenah ieu mah bener-bener lain jore-jore.
percis we jika nu ngadongeng cenah ieu mah. Naon mangwakan nu ngadongeng. Nya nuhun ari kitu mah Kang. Da ari kedah sumpah mah abdi ge teu ngaharepkeun pamaget anu sok ngobrol sumpah teu kalebet kana pamaget utami. Ayeuna abdi percanten maksad sareng tujuan akang teh sae tur leres. Nanging kanggo ngawalerna abdi nyuhunkeun waktos. Sae kitu oge sae. Memang leres. Ulah kita sarupatin. Kedah diemutan heula sing asak. Bilih kaduhung jagana nanging marni kedah uninga. Akang mah sanaos aya di Bandung oge sanes urang Bandung. Da di Bandung mah katalian ku tugas. Ari aslina mah akang teh ti kampung. No jauh ka Bedug ceuk paribasana. Atuh sajabana ti kitu akang mah lain ti golongan jalmi kaya. Akang mah jalmi biasa. Jajara pasar lah sareng nulian. Miskin henteu, beunghar henteu. Tak kitu kaayaan pribadi akang teh mugi janten uninga kanggo bahan emutaneun marni. Karmin beuki ngayakinkeun manehna bisa pisan ngolo hate marni. Hartos Kang Karmin, sawios ulah diteraskeun da abdi oge teu milih anu beunghar, teu milih anu jegud, teu milih ningrat. Nu dipilih ku abdi mah nu nyaah ka diri abdi, nyaah ka sepuh abdi, sareng nyaah ka dulur-dulur abdi, sareng tanggung jawab salaku kapala rumah tangga. Tah mung sakitu Kang. Karmin ungut-ungutan. Geus ngarenghap rek nempas deui. Tapi kaburu aya nu datang horeng Pak Aryono tas di masjid. Atuh nu keur uplek ngobrol teh ka sapi. Karmin handeuleun. Aduh punten we Aden. Bapak teh dipagat ku Haji Imin. Kedah ngariung heula di bumina atuh teh tiasa mayunan Aden. Punten we da sanes teu hoyong. Sawios Pak. Da aya ieu marni. Nya syukur. Tos tuang Aden. Parantos Pak. Atur nuhun. Punten we nya di dieu mah teh tiasa nyugemakeun. Tuang oge ukur tami lapar bungkul. Mana atuh leujeunana Nyai? Pak Aryono melong kana meja susuguh teh anger wae nu tadi. Sawios Pak. Teu kedah ngarerepot teuing. Sakieu oge tos cekap. Cek Karmin manehna teu waleh darehdeh jeung sopan. Atuh geus aya bapana mah ngobrol teh teu bisa bebas. Teu nyokok kana urusan anu ngarora. Kapaksa ngobrol teh campur sagala dicaritakeun. Tapi najan gitu ge pikeun Karmin mah tetep ngarasa bagja sabab kakaraharita manggih kulawarga nu sakitu hormatna ka manehna. Gancangna carita waktu geus tepi ka tengah peuting malah jalan raya ge geus jembling. Ukur sakali-kalieun aya beus atawa truk anu ngaliwat. Marna jeung lanceukna geus tali brasare. Malah biah ge geus tunuhkeun pisan. Akhirna Karmin ge geus dipernahkeun di kamar. Sapere diganti kuno bersih, maklak bodas pikabetaheun, bantal jeung guguling di sarungan, dikocorotan minyak seungit. Atuh puguh we beuki betah Karmin teh. Lamun teu era mamung balik, dah hayang tetep tumetep di dinya. Peuting beuki jempling. Pak Aryono jeung bojona geus sarare tibra. Marni oge geus ngagoler di kamar deukeut adi-adina. Sedengkeun Karmin di kamar tamu. Sakitu geus jam 1 teh Karmin mah can hayang sare. Gawena teh gulang-guling we jiga nu teu geunah cicing. Panonna carepel jeung beurih dipeureumkeun teu daek kreup sare. Tungtungna nangkarak bengkang. Panonna kucap kiceup neuteub lalangit. Lamunan kumalayang kanu jauh. Nyipta-nyipta nu can puguh karuhan. Aduh kudu kumaha tuluy na lamun geus kieu. Nah
aing teh teruskeun bae sandiwara gitu atawa kumaha. Bingung. Ari jadi tentara gadungan loba karisi karempan. Tapi Paryono jeung pamajikanana geus percayaeun yen aing jadi tentara. Komo mun aing geus make pakaian saragam mah. Cek hate Karmin korejat hudang, kop kana rangsel terus dibuka lalaunan, gap kana pakaian Basri nu sasetel teh. Baju dibabar beber diteuteup antep jiga nu hayang telek. Breh aya tulisan Basri dina dada luhureun saku. Karmin ngahuleng, lila-lila boga akal. Mun ngaranna dipicieun ngurangan kana pamor ieu baju. Tapi lamun diantep ngaran aing jadi robah. Ka Pak Aryono ngaku Karmin. Tapi dina baju bet Basri. Kudu kumaha yeuh. Karmin ngusap tarang uteukna muter neangan akal. Akhirna breh manggih akal. Bejakeun we Karmin mah ngaran pamere ti lembur, Basri mah ngaran anu didaftarkeun ka tentara. Hahaha, beres lah. Jadi ngaran aing teh Karmin alias Basri alias Karji Mintareja teh. Karmin nyerengeh seri sorangan. Goledag gagoler deui dina kasur anu empuk. Ayeuna mah karasa tunduh, da puguh geus peuting. Reup Karmin peureum simut di babener, tapi tetep teu daek sare. Da pikiran inget wae ka Marni. Tadi papantes kumanehna Marni teh keur ngagebra sare. Mun aya gigireunana tada teuing bagjana. Duh, iraha aing rek laksana ieu. Ceger ente sate Karmin. Terus malik bari nangkep guguling deh. Ya jantung teh daek teteg ratu gue jiga anu tetunggulan. Mun laksana teh lain guguling anu dikekepan ku aing teh. Tapi Marni samemeh parak teh aing teh tuluy merekode heula. Sukuna dikejet-kejet heula dikeleketek kacipta we. Cek Karmin eta ngalamun. Kaayaan Marni taya bedana jeung Karmin. Sasat mabok kakeunaan ku panah asmara. Ngagoler dina kasur teh asare teh parateul. Kahayang nangorejat hudang nelenyeng nyampeurkeun Karmin. Tapi kitu teh ukur dina ciptaan, da buktina mah gulang guling dina kasur ngan ukur ngaguguling-guguling tilam kaeling. Hate panas pikir rungsing. Gering-gering lain, hareeng lain. Muriang panas tiris ge lain. Karena awak we perbawa ada teh hareudang bayung yang dipikiran teu oleh sebelakan. Bari jeung teu puguh nu dipikiranana. Ya Allah ya Rabbi, ieu hate teh kunaon tara-tara ti sasari. Tah ieu anu disebut kabungbulengan teh kitu. Kang Barna. Kang Karmin. Nah atuh ka abdi teh bet nyiksa. Nah nya akang teh miharep ka diri abdi. Palang siangan saukur saheureuyeun. Tapi piraku. Hate Marni perang sabil. Aya percaya aya henteu kana omongan Karmin teh. Sakapeung ngewa. Sakapeung nyaah. Luak leok jiga pucuk awi katebak angin. Ari hate cangcaya kene. Tapi pikiran geus teu bisa leupas tina urusan Karmin. Asa ucang-ucangan wae dina bulu panon. Beungeutna kacipta serina kaciri wae. Omonganana nongtoreng wae dina ceuli. Tungtungna Marni teh ngorejat hudang. Can hulu ke bari diharudum simut. Ngahuleng jiga nu gering. Di pipir imah reang sora jangkrik. Sakapeung kasilep ku sora truk anu ngagerung asa leuwih tarik batan beurang. Seah sadaya angin barat. Marni ngarahuh. Terus ngusap beungeut jerut turun tina ranjang. Koloyong kana pantog gap kana kunci tapi teu tulus dibuka. Kalah ngahuleng jiga nu ngalindur.
aing terek ka mana pet kalas anu ngimpi Koloyong deui kana ranjang gek diuk dina sisi kasur ngahuleng nyipta-nyipta Karmin di papantes ku sawangan. Jigana Marni jeung Karmin sahate peuting eta teu bisa sare. Tatalibatin geus ngait kari nyangreudkeun kari narikeun kari mageuhkeun pikeun ngalawungkeun dua insan nu silih asih. Peuting eta asa panjang karasana ngadagoan tepi ka janari teh asa lila matak jengkel matak kesel ngadagoan. Kesel diuk kesel nangtu ngagoler teu bisa sare. Diuk teu bisa teteg. Dahatena tetep kumalaya ngumbar lamunan kakenaan ku panyakit kabungbulengan. Akhirna peuting kasapi ku hibarna fajar di wetan jangjang peuting geus ngalingkup jiga anu kasedekeun ku cai ibun. Brai-brai beulah wetan tambah caang di papag ku raongna sora hayam jago anu kong korongok. Kadege sora bedug subuh di masjid disusul ku sora anu azan maneh halimpu ngageingkeun nu keur tali brasare. Nu eling jeung iman ka Allah pating korejat buru-buru kacarai rek abdas tapi nu can pareng panceg imana mah dur bedug teh kalah murungkut trongkoh kol teh kalah morongkol di adanan teh kalah ka asa dipepene. Simutna beuki buni murungkut ngabuntel sirah diparende ku setan tentara iblis. Alhamdulillah geuning geus subuh Cek Marni bari terus turun tina ranjang kolotrak muka kunci brai panto kamar muka langsung kacai rek abdas. Barang kaluar gok tepung jeung indung bapana nu sarua geus nyararing rek salat subuh. Teka catur asak esekna Marni jeung indung bapana geus sarolat subuh. Malah mah Karmin ge geus udang geus kacai da puguh sarua teu ti berasare. Di luar geus caang beulah wetan beuki hibar ku pajar. Hayam geus ngalencar silih udag di buruan. Jalan geus rame nu dagang riab anu rek ka pasar ngabring. Kang Karmin raos kulem tehnya. Marni nyamperkeun bari nanggeuy kopi susu sagelas. Sok ditunda dina meja. Ti Bramar jigana teh bakatku betah da eta we upami teu kageingkeun ku bedug mah moal nyaring subuh-subuh atuh. Jawab Karmin ngabohong. Padahal mah sarena teu tibra. Malah katara panona jaleer beureum kurang sare. Nuhun we atuh cirining betah. Mangga dileueut kopina Kang. Nuhun Bar. Karasan keur tiris aya cai panas. Saurkeun ka ibu sareng ka bapak. Akang mah bade enjing keneh mios teh. Jam 7 teh hoyong tos dina beus kitu tah. Har, nareresuhan teuing Kang. Kewe atuh siang. Kumaha atunya ngabujeng tugas jiga nu nyawe boga pagawean. Oh, mangga urang sanggemkeun ka bapak. Sok ngaleut heula atuh. Marni ngaleos ka dapur rek ngagoreng sangu keur Karmin. Di dapur bebeja ka indungna yen Karmin rek indit isuk-isuk. Atuh indungna oge aneuleun jiga anu can cacap ka sono tapi teu bisa ngahalangan. Sabab Karmin bebejana rek muru tugas. Sabot Marni ngagoreng sangu. Karmin abus ka kamarna kop kana rangsel muka pakaian dinas anu basri teh. Asa-asa rap dipake dangdan hareupeun lomari kaca dangdak dengdek gumasep naker. Wah puih perulat purilit. Sieun kurang pantes jeung sieun teu mernah. Tapi teteh lah sieup. Da puguh pakaian teh mernah pisan. Mani meujeuh. Atuh ceuk saha we tantara gadungan. Bleg we tantara sanyana.
rapih jeung gandang sanggeus rengsedang dan Karmin kaluar deui di kamar bari ngomong nah hatena pira ku Marni teu kairut ku aing da moal nyangka pakaian batur sabab teu logor jeung teu sareg kitu pokna teh gek diuk deui dina kursi regot nginum kopi susu sut nyunut rokok palenyun udud kocapkeun di pawon biiyah pating harewos jeung anakna ngupat Karmin anu keur ngabaheuhai bari udud. Nyai kumaha cenah dan Karmin teh narek nyanya miharap kahidep Cek inungna hari nyarios tamah kitu mak tapi kok abdi can dijawab rek mikir heula jeung deui perlu tahan harga atuh mak keur nguji niatna Kang Karmin. tah bener kudu kitu ye ulah hipu teuing urang mah ulah babarian tapi keur emak mah satuju pisan doa lamun hidup menangkeun Den Karmin mah sabab geus boga pagawean matuh gandang jeung sopan pokona mah taya cawadeunana we ari ceuk emak mah Nah nya mak Marni kalamas keremes atoh ngadenge kitu teh keur digawe ge jadi samarampa ih nya mak mah doa pisan ieu kade sing bisa melihat tehna ngarah teu leupas deui hidup teh geus sawawa geus bejeuna boga salaki da babaturan hidup ge geus baroga salaki malah mah geus baroga anak rek neangan nu kumaha deui atuh ari cek emak mah nya nuhun ari doa mah mak keun urang lalanya heula tak kagok ari jolkop mah kade ku emak jeung ku bapa ulah wakadi gamahat moal pek wae kumaha hidup eta mah tapi nah nya Den Karmin teh tantara biah jigana can percayain urang talung tik heula we mak da abdi oge can nalak-nelak nya bener kudu kitu jeung atuh geura sodorkeun eta sangu teh malah mah barengan ku hidup ngarah ngeunaheun hatena mangga mak Marni nangeui sangu goreng dibawa kana meja makan geus kitu leos katepas rek nitah sasarap heula ka Karmin ari gok ngajenghok ka bedi langit mending gurirap lir gelap alias kalinglap sabab nu aya di tepas geus salin jinis ayeuna mah aya hiji tentara anu gandang jeung ginding kasep ngalempereng koneng pikabitaeun Marni meniku metap jiga nempo dahareun umat imut bari mencerong ka Karmin Kang tuang heula rada kasima tayohna sabab asa beda pamorna ari geus make baju dinas mah ari Karmin tambah aksi we manehna teu gagabah dina rengkak paripolah disaluyukeun niron-niron tentara nyaan aduh nah ngarepotkeun teuing Mar enjing keneh mah ku kopi oge cekap lah pokna padahal beuteungna lapar da puguh sapeuting jeput kurang sare ih peryogi atuh margi bade angkat tebih bilih lebet angin nya mangga atuh nanging hoyong di sarengan ku Marni mangga terus dua nana muru kana meja makan teu loba catur terus dalahar bangun ponyonaker tapi nya kitu jiga nu taya kabosen dua nana teu waleh si cager wara mitra anyakal kabujeng neng nong deui ka dieu heula insyaallah enjing urang teraskeun hapunten samudaya kalepatan billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jaga